Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos, urang kawitan we dongengna. Prung Sang bulan bentang oge tetembong kelemeng nacan. Ongkoh tanggal geus arek maremkeun deui. Sasejalan ting garendeng ngadarongeng itung-itung tambah keung. Ting kulunu tengah peuting ngajugjug sisi walungan melaan karesep. Beuki jauh beuki poek bae komo basa ngaliwatan kebon awi mah beuki asa medem bae nepi ka meh teu kaciri ngulangkeun curug-curug acan. Lebah kebon sampe reg ngarandeg heula ngadedengekeun sora cai walungan anu geus nampe hareupeunana. Caina ngaguru ting saleor kawas anu keur meujeuhna caah umpal-umpalan. Kadenge pisan sora ombakna ting kareplok nuburukan bibir wahangan. Dedengean sada caah cigulubuk teh Ju. Nya sadana mah. Caah ti girang meureunnya. Basa tadi ngarinding ti barang belah kidul teh geuning. Basa hujan ngadingding. Nya meureun Kang Udin. Geuning si Kang Udin tembong cahaya gelapna oge penting buri nyai. Gede kawas hujan teh. Jeung lila meureun nu matak caahna nepi ka urang gede oge. Kumaha tuh? Cek Uju bari neruskeun di leumpangna. Aduh meureun teh ger urang beak kabeh ka bawah caju. Tang tuwe atuh Kang Udin. Kalelet geura kurun tahanu paralid. Cilaka Ju, kayak kieu maju. Sekayu urang deketan. Nepi ka darat kitu caina teh. Kumaha Kang? Nepi ka darat kitu caina. Buka tuh. Aduh mun limpas lapur we. Heug teu gerengan sakitu-kituna. Duh, jeung powek deui Kang Udin. Cik damarna atuh lain mawa bensin. Damaran mawa bensin lain. Sok atuh neangan heula pioboreunana. Tembal Udin. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Ju, geuning tah aya urut walita. Ku eta we tah sok pilihan anu gararingna urang duruk. Ceuk Udin bari nunjuk ka handap. Tenungguan dititah 2 kali terus Uju ngagulung-gulung eurih tina welit anu geus teu dipake nu nyampak ngalumbuk dina galengan. Dibeungkeutan jang pioboreun. Sanggeus-anggeus sut disunut dur ngagedur nyangan sabudeureunana. Nyingraikeun poekna peuting anu angger burekem. Obor teh ngan cukup jang nyangan tincakeun wungkul. Gidi-giduanana ngadeuketan walungan. Ju, irikan. Caina oge mani muda kieu ka darat. Wah, lapur euy. Palih kabeh atuh Ju. Ceuk Udin bari ngacung-ngacung oborna. Nyangan jai walungan anu meh limpas ka darat. Ali palit mah moal Kang Udin. Da jarero nansepkeunana oge. Bali ge parotong jejerna. Tembal Uju bari ngajanteng nyang hareupan cai anu buburingkalan. Nya, cilaka we ya. Ceuk Udin semu bingung. Mitra kaum dangu sabot kerting harulang sisi walungan.
Di kajauhan tembong cerak-cerak kawas aya damar leutik tina lantera. Nyelap dina tengah-tengah poekna peuting anu mongkleng. Angkleng-angklengan luhureun cai nyuruntul ti girang pelid kahilirkeun. Bari kawas tidak lagor nenggaran batu. Dibuntang banting ku nyedotna cah anu umpalan. Bekelila beuki ngadeukeutan ngagancangan nyabrut luhureun ombak. Hari itu naon Ju? Kawas aya damar tengah cai tuh. Naon eta? Cek Udin bari neuteup ka girang. Teuing atuh Kang. Moal kitu anu palid mah. Aku anu palid mamawa damar. Moal mungkin palid mamawa damar. Geuning tuh, geus leukeut tuh. Nah Kang, kawas dina rakit ditinggalian teh. Nya kitu. Cek Uju bari kerung, nyidik anu ngangkleng tengah walungan. Ju, buah nu mentas ka bawah palid meureun. Nya Ju, dina rakit geuning tuh. Nyoloyong ka sisi nyangsang dina batu nu itu tuh. Omong na deui bari ngacung-ngacung oborna tengah cai. Ai jelemaan kitu Kang? Hah? Ai jelemaan? Keranan. Silo euy. Aya tuh. Aya tuh kawas nama tuh ngagoler. Halik. Ju. Urang koer sina ka sisi. Bisinya anu cilaka yo. Bawa oborna sekal. Panyangankeun weh. Ka dieu. Panyangankeun. Cek Udin bari ngaleos ngadudut galagar pagar di sisi kebon awi anu geus ngelek-lek. Kade Kang Udin kade sing hati-hati bisa cilaka ulah sorogo teuing heg launan. Cek Uju bari ngadamaran anu sesereke turun ka sisi cai. Bangun anu hararese pisan Udin ngakalan rakit teh. Rakit nyangsang dina batu, mes-mes lesot deui. Tina awi panyoerna anu dikepes-kepeskeun ku ombak cah. Hayangeun buru-buru mawa deui ngangkleng ti girang keneh. Tapi bakat ku hantem di akalan mah. Najan sakumaha hesena oge teu buru ngrakit anu dicoeran teh nyoloyong ka sisi. Digusur sapotong, ditangohkeun ka darat, numpang luhureun gawir walungan. Sapotong deui mah anu masih keneh numpang kana cai jongjon we rakit teh ansul-ansulan bari gutak-gitak dironjangan ku ombak cah. Naon teh Kang Udin? Cek Uju bari dodongkoan ngacung-ngacung obornya ngan anu ngusak deket rakit. Geuning mayit Cu. Hah? Naon Kang? Didengen teh mayit. Cek Uju bangun rewas. Nya Ju, mayit Ju. Palidkeun deui we Keur naon nyokot lu kitu? Palidkeun. Cek Uju bari undur-unduran bangun anu sieun. Kela. Narek ka mana tuh make rek ngaleos, lain damaran heula ka dieu poek. Hayu urang balik Kang sieun. Kang, kela tuh. Ieu euy, kawas aya nu dibungkusan ieu. Di wadahan dina ceting mani loba kieu naonnya? Cek Udin bari nyokot bungkusan terus dibuka. Disaangan ku lantera anu tadi culak cileuk maturan anu ngajepat dina rakit. Lah, tong urus kitu Kang. Tinggalkeun eta mah. Cek Uju bangun geus teu sabar hayang geura jungjung bae indit. Kelanan dagoan. Geuning. Duit euy. Salabar ratusan Ju. Dicokot sia kabeh ku aing mah. Gagantina negara anu palid ku cah. Udin namplokeun ceting anu dipake wadahna. Terus disakuan mani metet. Soloyong rakit teh dirojok deui ka tengah cai anu umpal-umpalan ku awi urut tadi nyoeran. Leos indit nyamperkeun Uju anu ngadagoan di nu rada jauh.
lumayan cu, aya 50 bungkus oge 5.000 perak meureun euy. Da tadi basa dibuka teh sabungkusna salambar euy, ratusan. Cek Udin bari ngagidig nuturkeun Uju lempang gancang pisan hayang buru-buru nepi ka imah. Barang Udin ngareret ka tukang, rakit nu tadi dikatengahkeun teh kawas anu teu palid kalah ka nyoloyong deui ka sisi. Kasiri pisan lanterana netetet keneh. Barang direret kadua kalina, bet kawas aya nu lempang nuturkeun. Daglah digle baun anu gejed, hese ngalengkah ngelemeng bodas dina tengah-tengah heum-heuman poek anu merdok. Saju sia aya nu lempang nuturkeun urang teh cai baju bodas. Mana? Tembal Uju bari ngalieu ka tukang. Hayu Kang Udin, gancang lempangna. Bawa anu bieu nuturkeun. Udin oge jadi kababakeun milu ngagancangan lempangna. Tinggal di setengah lalumpatan. Sanggeus gagarowan deket ka imahna, lung obor anu kari kuntungna teh dialungkeun kajarian. Kalacat hanjat kana golodog, bari ka pamajikanana Udin menta buru-buru dilaanan tulak. Blai panto muka, sup Uju mieulaan ka imah meh neunggar anu muka tulak. Bari dumaregdeg. Gek diuk dina samak urut sarena tadi bari ngaholang silat tutug, hatena ratug tutunggulan, awak ngeleper. Bari toleh pupuring kakan bae bulu pundukna. Udin mah lewas ka dapur, ngumbah suku dina palupuh pipireun hawu. Ngumbah suku heula atuh Jo, cek Udin ti dapur. Yung Uju nangtung, lempangna bangun anu lungse. Ramboh poy nyamperkeun Udin. En mah ngan batli holohok nempo pamolah salakina jeung Uju karitu peta teh. Bangun anu tas baruga dosa. Kunaraon ieu teh Kang Udin? Manira ribut kitu. Teu pupuguh make ngarumbah suku di jero segala kawas budak. Cek En, sanggeus salakina aya di tengah imah deui jeung Uju. Nyaeta Cok. Pan di Cigurubuk teh caah, caina gede. Ari kitu. Mangge naon atuh? Hah? Mangge naon Kang? Aya rakit palid. Ari geus kitu kumaha? Cek pamajikanana talete. Deus si mayit, Cok. Cek Uju nembalan. Nya. Didinya teh aya duitan saceting benang mungkusan. Jeung lantera leutik bae benang nyeungeut. Disarokotnya duitna. Tah Kang Udin anu nyokotna mah, Cek. Mana duitna ayeuna? Ieu, cek Udin bari ngaluarkeun bungkusan duit tina sakuna. Alah, geuning. Mana loba Kang Udin? Sabaraha bungkus ieu teh? Cek En bangun bunga. Keke. Urang itu geula 30 bungkus geuning En. Alah, 100 perak sabungkus oge lumayan Kang Udin. Aya meureun jeung beli samping mah jeung salopna. Cek pamajikanana. Lain lumayan deui atuh. Nya lain lumayan deui atuh, Cek. Da 3.000 meureun ada sakitu mah pan 100 perak sabungkus salin. Ya atuh. Ari bieu kunaraon bangun anu teh salumpatan. Mane ribut ngarumbah suku di imah. Boa lain tinu rakit anu maot meureun nya. Sieun beunang teu puguh kuring mah Kang Udin. Menang maok nyari duit teh. Nyaeta lumpatan teh aya nu nuturkeun, Cek, lain beunang teu puguh. Cek Uju nembalan. Sa nu nuturkeunana? Nya mayitna teh ya. Mayitna? En olohok nya tembal Uju. Sieun ah. En muringis. Mitra kaum dangu, na atuh telila diantarana. Geblig di pipir imah, kadenge sadaya anu lelempangan rada anca.
Sukuna bangun nendet kana taneuh. Gebrug sada nubruk imah. Terus gagalasaran ngendek-ngendek bilik ti luar bari diseret-seret ka jero. Jep anu di jero ngarep-hep. Jempling kawas gaang katincak bari ngalalaper. Pagulung-gulung ti luar nyarempod ka juru. Panona maluseur kana bilik anu ting harelob ka jero. Nganyangkan duit ngaing. Nganyangkan duit ngaing. Cek anu nyeret-nyeret di bilik ti luar bari ngulilingan imah. Mitra kaum dangu uju mah barang ngadenge anu ngomong na kitu ti luar teh les bae ingetanana asa eling asan teu. Tepuguh rampa malah make arek naik segala kaluhur para. Sukuna geus netek ana palang dadah. Kang Udin, kumaha atuh eta? Cek EN bari dumaregdeg muntang kana leungeun salakina. Cicing we lah. Engkau ge balik sorangan. Cek Udin setengah ngaharewos. Embung, Kang Udin, kuring masieun. Pikeun dewe pikeun duitna ka itu. Nya Kang, bikin deui ka itu Kang, da bongan make disokot kabeh. Cek Uju ngayok-yok. Kumaha mulangkeunana atuh? Udin bari kerung. Nya sok we pikeun. Pikeun meupang aya di buruan pikeun. Pikeun teu sudi teuing. Kudu para beujeng. Ih. Tembal salakina. Nganyekan duit ngaing. Anterkan deui ngana rakit ngabeh. Nu di luar teh ngomong deui rada pegat-pegat. Kang Udin, kumaha atuh? Kumaha eta? EN tutunjuk kana lebah sora bari ngageuweung-geuweung leungeun salakina anu ditatangkep. Kuring marek sejeritan we ari kieu wae mah. Ngomongna deui bari luar lewe sahingeuna arek keceurik. Ulah. Era ih. Nah atuh lain buru-buru pikeun deui ka ditu. Sung pikeun Kang. Kuring sieun. Nya Kang Udin, tembalan heula atuh Kang. Tembalan heula. Cek Uju bari ngadegdeg. Elah deet antuk nama Udin nyeleuweung maksakeun maneh. Sorana rada ngambang, sampur jeung ngadegdeg anu ka bawah hate. Iya oge arek diantarkeun deui ka ditu. Jung we. Maneh mah balik teh heula. Jung. Moal ngayang-ngayeuna. Tembal nu ti luar. Jor we teh heula. Mun teu indit heula mah di dinya moal dibikeun deui duitna. Cek Udin. Jep anu mementa duit teh teu kadenge deui sorana. Mitra kaum dangu sanggeus rada lila kakarak anu pagulung-gulung di juru imah teh dariuk bari ting halulang. Jung atuh Kang Udin, antarkeun deui ka ditu. Geus indit meureun ayeuna mah. Cek EN bari ngadegdeg. Ngomong wae nya we teh. Wae kumaha ieu teh? Tembalna bari merongos. Nah atuh make mawa rezeki lu kitu patut. Ayo Ju anter deui. Nganterkeun duit kasih ka sebelahan yeuh. Sieun Kang. Moal. Da geus mantog deui paling oge keur ngajolor dina rakitna ayu. Bawa obor deui mah hayu we. Kunaon atuh obor nanya? Kusuluh. Tuh aya suluh awi gararing pipirawu. Bring tiluan alet-aletan tengah imah ka dapur mawa damar. Nyareunan obor tina suluh awi. Sanggeus-anggeus sut diseungeut. Hayu Ju. Kuring jeung saha atuh di dieu? Keung sorangan mah. Pan aya abah make jeung saha sagala. Da abah mah dipangkeng tukang. Jeung keur sare deui akang atuh. Moal nyari kudu dikegedor onamanan. Wayana we lah. Pira ku make sieun sagala da di imah ieu. Jung atuh ngan ulah lila-lila.
Kudu terak Udin muka deui tulak anu geus pageuh. Bray bari terus keluar launan. Bangun anu asa-asa. Rungka gerengko gepantona dipelengekeun saeutik. Lol oborna ditololkeun ka tepas. Tempat tempok kaburuan anu mongkleng. Sanggeus nyata eueuh naon terus lempang ka tengah tepas dituturkeun ku Uju bari culang cileung nempoan kanu parowek. Lakatai sukuna lalaunan ditincakeun kana golodog. Barang laye kana golodog gajeleng deui luncat ka tepas bari setengah ngoceak. Karasa anu katincak rada genyal. Da waktu turun teh panuna mah jongjon bae tumpat tempo kanu jauh. Gurinjal anu katincak teh cengkat. Selengge bari unggut-unggutan yang hunjar lambar dina golodog. Bereyak Uju jeung Udin paheula-heula marurup panto silih sere dina lawang. Kabeneran pantona can ditulakan deui ti jero kuen. Kebrug panto teh setengah dibebeutkeun ku Uju. Terus nojer disendak ku tak-tak kawas anu keur jogol. Gancang selotna ditulakeun ku Udin bari leungeunna anu sabelah deui telesot nyekel obor. Brug deui tulak palangna sina nyorog malang panto ditambahan ku rancatan jeung halu ditunjalkeun ngarah kuat. Aduh si haram jadah teh. Sugan teh geus mantog. Kalakang ngajepat dina golodog si Nur Sunjung teh. Cek Udin bari ngahegak. Naonna anu katincak teh Kang? Naonna? Cek Uju bari ngaleper. Beteungna, meh bae labuh euy. Kumaha atuh ari geus kieu Kang Udin? Cek EN bari nangtung di lawang nggon. Mitra kaum dangu bakat gua geus teu kawawa ku tarikna ka sieun. Berebet EN lumpat ka pangkeng mitohana. Poho kana ka era dor-dor ngagador panto kamar Abah Nur Hasan anu keur ngeunah tibra. Abah Nur Hasan teu serikna ti buburajat hudang muru anu kokoceakan bari ngagegeura. Aya naon nyai? Omongna bari norojol ti kamar. Itu Abah. Aya nu ngajepat dina golodog. Katincak ku Kang Udin beteungna katincak. Cek EN arapap eureup-eup. Naon anu ngajepat teh? Mayit Abah, mayit. Sok enggal atuh pangnyeungkahkeun. Cek EN teu sabar. Eta mayit hirup wa. Mayit hirup naon? Cek si Abah. Atuh gancang ku Udin diceritakeun teu mimiti arek maret tegerna nepi ka harita aya kajadian anu kakara kaalaman ku manehna. Atuh nah sok pirajeun kitu. Mana aya na duitna sok kadieukon. Cek Bah Nur Hasan. Tak ieu Bah. Cek Udin bade ngasongkeun bungkusan duit. Sok. Kadieukon oborna. Hayu talulurkeun Abah. Talulurkeun Abah lalu deung henteu. Ludeung we ari jeung Abah mah sugan. Cek Udin. Uju unggek. Brai panto teh dibuka deui. Leos Bah Nur Hasan kata pas kasampak mayit teh keur ngabebengkang weh nangkarak baeud ngajap papang sapanjang nagolodog. Geuning maot deui. Wayahna kudu daraek manggul deui kana rakitna. Alanteurkeun deui kana tempatna. Baronganan sorangan make kikituan jadi we ngageruwahkeun sararea. Cek Bah Nur Hasan. Gawekeun weh. Moal naon kitu Bah? Moal geuning eta teh usik-usik tah. Sieun ngarawas wa. Pira aku nu paeh ngarawas. Sok we Abah tanggung jawab. Ragayang mayit anu ngajepat tina golodog teh diparanggul ku tiluan. Di oboran kuen nyaangan jajalaneunana dibarawa deui ka walungan. Sanggeus dia pernah deui dina rakitna soloyong dipalidikeun deui bareng jeung duitna dibadahan deui ku ceting.
ngangkleng ayeuna mah kahilir, apung-apungan dina tonggong ombak anu umpal-umpalan, bari hantam dibuntang banting ku tarikna cai anu nyedot lir sorodotan. Nyeot palid kahilir, mapai panjangna walungan, mipir-mipir gawir pasir anu rungka-ringkel kawas oray, dibaturan kulanterana anu masih keneh ngetetet, nyangan saeujeungeunana. Satungtung can nepi ka laut geus teu tembong deui, tina tetepan mah leos bae bararik deui ka imahna. Tepupu ngariweuhkeun batur. Hayo dicokot kabeh duitna. Pengkeun deui ulah kitu tah lalampahan teh. Ulah sok hayang ngarawuh ku siku. Ceuk Bah Nur Hasan. Da sugan teh moal nuturkeun ka imah atuh Bah. Jawab Udin bari curang cileung ngareretan ka tukang. Nah atuh make disadian atos sagala kanggo naon teh wa? Oh eta teh jang buruh anu daek malidkeun deui eta teh. Bisi eta kita nyangsang cara bieu. Terus anu mang malidkeun deui teh nyokot sabungkus. Lain dirawuh kabeh. Ceuk Bah Nur Hasan. Dasar Kang Udin teh we da ku abdi oge disaram tadi teh. Oh tah kitu. Kajadian anu ngopet teh tah. Buktina geuning lain balik ka Gusti mulang ka rahmatullah, tapi balik ka cai mulang ka walungan. Nyameureun datang ka laut mah paling oge dipake mumuluk hiu. Ari beukieun kitu oge. Ceuk Bah Nur Hasan. Ari anu kitu kasebat ahli kubur atawa henteu? Eta masa teh maotna wa. Eta kasaksianana kumaha? Aing nya ahli laut meureun. Di dunia kene geus ditarima ku bumi komong ke di akhirat. Ceuk Bah Nur Hasan bari mengkol kaburuan. Kuburanana oge dina beuteung lauk meureun nya Bah. Anu kitu mah. Nya. Auzubillahi min dalik. Bararai teuing. Sararjieun. Ceuk Een bari ngabidi-gidig pageuh muntang kana leungeun salakina. Hayu geura ka rimah deui, ikeun we teger mah urang nyieun deui we isukan. Ceuk Bah Nur Hasan bari hajar kana golodog. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna, mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.